Kiai ge hese sarua. Kiai ge hese komodia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surga mah lain jang kiai, lain jang abri, lain jang polisi, jang muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Kiai takwa surga, janji Allah. Polisi takwa surga, janji Allah. Ngan pangneangankeun polisi nu takwa. Pangneangankeun mun aya deuk dipake jimat. Abri nu takwa aya, siapa sok kajus uzon. Aya pastilah aya ngan Abri nu takwa, bupati nu takwa. Huese. Cek bupati sia ka aing bae pugu kiai ge hese. Aing ge sarua hese. Kiai ge hese sarua. Kiai ge hese komodia. Nah, datang orang kulon dah. Dia mau ka ngambek bae. Rombongan ngaing ge hese tuh komodia. Nu jelas mayu urang introspeksi diri lain endek ngabukakeun aib-aib tapi jangan memecahkeun hati urang supaya urang bisa kontrol diri. Jagalah mun di akhirat status urang bupati haju dirantai isin tetah jang introspeksi ka dieu. Nukuari urang di bapak-bapak di bos-bos aing engke urang dirante ku anak buah dideulekeun isin teh henteu. Nukuari urang di ajengan-ajengan Kiai Haji Dai sejuta umat 1000 umat sabeheung umat engke urang dirante pan ai bupati mah misalna polisi Pak ke neraka ya pantes. Coba Kipudoli kemana? Manggading dirantai kan. Dek nyusul Haji Pendi kan tuh bagus. Nah iyalah maksudna jang introspeksi yu urang bebenah diri ulah sampaikan kajaga di akhirat urang digusur diasupkeun ka neraka jahanam. Kuari urang nu pernah ngalakukeun maling tobatan nu encan mulayan ulayan bebener ulah maling nu mantak urang ngaji ge nyadar diri urang hayang nyaho hukum-hukum Al-Qur'an hukum Allah. Coba sih hukumna kumaha ngaji. Urang lamun ngaji jeung kiai parte moal beres sebab niatna ge lain deuk ngaji. Kiai di Golkar lain niat ngaji lain. Di PDI mah komo mah lain, di PKB lain. Sangkilang nu di panggung ge bejana lain ngaji. Ya setengah ngaji lah. Nah, mendak moal nyaho kana hukum-hukum nu asli, urang nganyahokeun hukum nu asli jang bekal hirup urang. Hayang salamet urang fid dunya wal akhirah. Lamun maling geus aya sanisobeun sarikoh potong leungeun katuhu saepek-epek. Maling deui kadua kali potong deui suku kenca.
sadampal geus dikaluarkeun dina nasehatan ai praktek maling deui leungeun kenca sugan teh mah endeut eureun maling deui ya suku katuh copet pemalingan gasir korupsi seperti etalah tapi lamun garong malai Zaid ngabegal di jalan nyetopan kendaraan pedagang-pedagang kopilah tanpa pula pilih nyetopna ngandelkeun kekuatan baik sorangan jarang garong sorangan nyana ngandelkeun kekuatan rombongannya adu kekuatan. Nah ieu mah lamun beunang ku nagara setelah dicek bener nyana sok ngalakukeun pembegalan seperti eta sangsina sakaligus cenah mah potong leungeun katuhu berikut suku kenca sakaligus lamun nyana masih keneh ngagarong keneh beunang deui leungeun kenca jeung suku katuh Masya Allah lamun sanksi Al-Quran ieu sanksi syara ieu hukum ieu dilakukan di Indonesia asana polisi areueuh leungeunan abri areueuh leungeunan loba bupati eueuh leungeunan jeung gubernur termasuk kiai kiai sih cenah maling di mana duit sholawat tilok dikaluarkeun kabeh ya teu ala kadar teh batu nah maling batu di mana babari Mudah kurang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah tina penyakit maling keluarga urang pemajikan anak incu urang mudah-mudahan dilindungi tina penyakit maling tatangga urang karabat urang mudah-mudahan ku Gusti Allah dilindungi tina penyakit maling negara urang pejabat-pejabatna mudah-mudahan dilindungi ku Gusti Allah tina penyakit maling jeung korupsi di akhirat kurang salamet kabehan kan ngeunaheun kiaina bupatina gubernurna kabeh kasalalorga rakyatna kabeh pedagangna pejabatna petani ka sorga beuh mana teuing indahna ngomong mah kahayang urang begitu tak kahayang ya tinggal mudah-mudahan wari lamun aya begal ngahadang di jalan aiheg begitu dihadang teh sajabat ti hartana dibegal dicokot nyawana dibunuh Masya Allah 2 lipat kabair nya harta dirampasnya nyawa Gusti Allah geus ieu mah meujeuhna boga kalakuan teh nya maling nya ngagarong nya ngabunuh molongpong teh malawang molongpong sama geus halang sama tinggal lolonja bae jebu cak urang tapi Allah makan lain kadang di duniana kadeleuna garong horenganan barang maut jadi wali ka sorga di duniana kadeleuna kiai di mama-mama diajengan-ajengan barang maut teu mawa iman ya neraka ai eta kibar siso ai eta kibal ambin bauro mentak siga ulah bangga urang ku sebab jadi kiai
sehingga mengusungkan diri paring orang bersyukur Gusti alhamdulillah abdi dibere ku Gusti titipan ilmu sehingga nyaho ka Gusti tetepkeun Gusti ka nyaho abdi ka Gusti paling urang kitu. Nah tapi kan contoh-contoh seperti eta garong nu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir sakaligus dari wali kabeh deuk kumaha deui teh urusan Allah. Urang deuk kumaha teu sedihna ketika Kangjeng Nabi ngalayat kanu ngurus Kangjeng Nabi. Abdul Muthalib begitu sakarat deuk sakarat Kangjeng kan kadinya. Cak Kangjeng eueuh deui hiji-hijina bahasa nu ku kaula bakal ditulungan jaga di akhirat syahadat mang. Wayahna maca syahadat 2 kalimat syahadat engke ku kaula bakal ditulungan jaga. Abu Jahal sok sembarangan menyaninggalkeun agama nenek moyang urang. Oh lah Muhammad mah budak kamari tamat ieu makan agama urang. Neuleuh kakatuhu aya Kangjeng deuk baca 2 kalimat syahadat ditoel ku Abu Jahal belah kenca is agama karuhun. Neuleuh deui kakatuhu ja bener di jero hate mah agama Muhammad teh saendek-endeukeun kan maca 2 kalimat syahadat toel ku Abu Jahal diset-set bae nyadek ninggalkeun agama nek manghos teh teu mawa 2 kalimat syahadat. Ceuripan Kangjeng teh ngarumas Masya Allah nungurusan abdi Gusti. Mun ceuk bahasa urang mah teh gateh-gateh Gusti atuh. Ileleutik abdi diurusan ku anjeunna. Bisa jadi kieu teh kapan sabab urusan anjeunna. Musikin deuk nyerang teh kapan nu ngahadangna teh kan anjeunna. Secara zahir nu nyalametkeun teh anjeunna tapi Gusti make jeung henteu dibere bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad innaka la tahdi saenjana anjeun teu bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta sahabae walakinnallaha yahdi may yasha tetapi Allah nu mere hidayah apa eta Gusti tah berarti Gusti mantak kurang alhamdulillahirabbil alam jauh masa urang ka Kangjeng 14 abad nu silam tapi informasi datang ka urang teh hese beleke iman jauh negara orang Indonesia ke Mekah mesti naik kapal laut baheula sabulan belah dia setengah bulan ku udara 12 jam ayeuna 9 jam betapa jauhna oh kemenang salah saeutik hidayah anu geus nempel di jero hate urang kakarak ahok distakeun saeutik ge wow berangkat kabeh mun teu ditahan makan ini ngan ditahan bae ulah can wayah ulah baka mun kamari kiai kabeh siap atuh kosong yang ditahan eta naon eta berangkat tina hidayah. Kuat aing mah ngadenge penistaan, kuat aing mah ngadenge pencaci makian terhadap Al-Qur'anul Karim. Ditarohkeun Jawa, jeung teuing aing mah paeh gen penting menang ridho Allah. Ni bae ge deuk berangkat. Aki-aki deuk berangkat ngadon kari di ditu. Ulah teh jadi lain lakon sia ieu mah. Nek bae dek resep bae nanda polisi karasep dek cenah. Malah demo buru dek bobogohan. Tapi berangkat tidak hidayah mal bisa katahan. Lamun kamali teh diulah-ulah ku polisi, beak ujianna. Ngan masih boga perhitungan dek nanaonan heulanan dek nanaonan heulanan kaulah. Nah, ieu lain masalah demo berangkat jeung teu berangkat tetapi mahalna hidayah.
ja polisi ge ceurik hatena mah sebenarna mah polisi boga iman percaya ke Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah percaya ke Al-Qur'anul Karim sanajan nyana berangkat ngahalangan di itu nurani nama ceurik iman atuh kumaha moal bisa kahalangan iman mah sanajan nyana ngahalangan kade itu sigana ngahalangan nurani nama ceurik Gusti nasib abdi teh kieu padahal mah abdi teh percaya jeung abdi teh ieu teh keheul greget abdi teh ka jelema anu nganistakeun tapi aya dina lingkungan tugas abdi teh mantak eta teh satu sisi nyana teh iman ka Allah di sisi lain nyana tugas ayo sia berangkat tak patonggong-tonggong antara tugas jeung urang polisi teh kos kitu mantak loba nu ka neraka ge eta kos kitu polisi mah loba nu ka neraka insyaallah loba nu ka neraka eta masalahna ai urang mah pan bisa bisa mah siap bae tapi kan polisi mah teu bisa aing tugas ya geus kumaha ieu urang mah pan lamun leuleuh biduan goblok teh si biduan tolol polisi mah pan ngahalangan ini pengamanan ini harus diamankan atuh sia ngamankeun ge ulah neuleuh ka ditu atuh enggak bisa dong cek yang harus dilihat ini bagaimana muternya kan polisi tapi kan lama dua polisi negara acak-acakan dalam negeri kumaha lamun polisi tanu batak urang mah geus sakieu bae urang mah nuhun ka Gusti Allah urang kabehan di negara Indonesia masih keneh dilindungi ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu Oke, terakhir kakara kukula diceritakeun jalan ceritana. Ya polisi gitu jauh. Teu jauh jangan tugas. Kamari tah saha anu ngendalikeun abri saha anu ngendalikeun polisi atuh teu jauh sarua bae ja polisi dihandap sapira. Berangkat. Tahan, jangan. Jangan mah sapira kebodongkol. Jawa saha tah nu ngendalikeun engke bakal da nu kolot mal kaburu bahkan kuari teh geus ngomong deui gaib-gaib di istana jika di istana urang mah gaib lain sambarangan istana urang mah atuh seluruh istana ge bogaan gaib nah gaib istana geus mulai kuari ngomong deui teu betah diarentepan ku penghuni istana nu ayeuna. Deuk kumaha coba. Tah beuki rame deui bae kan engke. Cicena kumaha kiai? Engke ieu ngaji bae heulanan. Macem-macem bae. Tah ieu mah kakara gaib istana geus mulai hareudang deui. Berarti kan teu senyawa. Tinggal kiai betugasna ngadoakeun kumaha mestina sangat berperan di Indonesia kiai ulah disangka henteu berperan kamari berangkat para santri jeung para kiai nu nutup nu nahan kiai keneh bae sok pikir urang nu berangkat kiai nu nahan kiai sebab nu ngendalikeun ge kiai saat ieu wari geus mulai deui bae tantangan ka kiai sebab gaib istana mulai geus teu betah deui badatang deui bae ka kiai caki pudone ja eueuh ka aing mah tah lain kiai sia nya nama muludan rajaban halang maksud ja eueuh cenah cek kieu engke bae cenah mah nyaho beres Inilah Indonesia teh bisa sembarangan di Indonesia macem-macem di Indonesia luku kula diceritakan Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat termasuk Banten geus keur kararieu bae dak iradak Itulah sejarah Indonesia moal luhur Indonesia Belanda datang ke urang Inggris datang ke urang kuari Arab teu semata-mata datang ke urang lamun lain gerak Allah aya hikmah jeung rahasia di balik eta
Nah, ieu mah hukum-hukum Islam. Nagara mana kuari anu eksis ngalaksanakeun hukum Islam. Sebab kabeh kuari terkontaminasi. Urang jadi negara liberal kabeh. Walaupun Timur Tengah eleh urang kekalahan urang sejak dikuasai ku zaman Wali Songo 1 abad kurang kuari terus berangsur makin parah. Secara praktis di negara eueuh nu ngalaksanakeun hukum Islam secara total. Walaupun mayoritas bangsana adalah menganut agama Islam model di Indonesia. Masalah nu penting mah urang mah aman, tentrem, bisa usaha, bisa ngalobaan anak, bisa ibadah, kalayan indah tentrem menuju Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae geus tambah negara bagayan tanggung jawab masing-masing. Kuari Zaid Garong begitu menang mangsa hartana sikap jelemana tembak barang dideuleuh horeng anakna Ceki Zaid jadi masih Khalid horeng anak ai dia eta kumaha lamun ieu Zaid beunang ku nagara adili di meja hijau tentang kegarongan ada nyata, tentang pembunuhan ada nyata. Nah, ieu Ki Zaid teh apa dikenakeun sanksi bunuh-bunuh deui walaupun ka anak? Ieu kan masalahna wa qatlul qati yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had. Jadi qati torik anu ngebunuh yakni begal. Ieu engke hukumna dilindihkeun kana hukum qisas. Geus lamun hukum qisas, hukum kemanusiaan. Cek sakaol hukum had, lamun hukum had hukum Allah. Geus lamun hukum kemanusiaan mah bisa tawar-menawar, lamun had mah hukum Allah teu bisa tawar-menawar. Hartina lamun memang nuturkeun kana kaul awal, fa'alal awal atula yuqtalu biwaladihi. Zaid kudu dibunuh ku sebab ngabunuh anakna sebab eta mah urusana qisas geus atuh ku sebab qisas teh bisa dilaksanakeun mulai sadara adapun bapak maehan anak bapak teh kudu dipaehan anak maehan bapak anak teh kudu dipaehan itulah qisas mah di luar daripada darah sorangan geus atuh lamun Zaid jadi begal kemudian ngabegal hiji jelema cokot hartana geus puguh tama sangsina sungsang kemudian soal pembunuhanana begitu diteliti anakna cek nurutkeun kaul awal la yuqtalu biwaladi tetapi cek kaul kadua mah ieu mah had urusanana geus kulantaran had atuh tetep kudu dilaksanakeun paeh-paehan deui tergantung kumaha nerapkeunana engke di sebuah negara. Omong kosong ieu mah urang. Di jero-jero ge omong kosong ieu mah. Eueuh pelaksanaan. Teu aya di urang. Nu mabok sakadar dipanggil terus dibui atau interogasi bui setelah dibui sebulan 2 bulan sogok keluar deh. Ieu hukum Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Seperti kos gitu. Terus naon bae ge di urang mah hukum teh bisa dilumerkeun make duit 3 tahun sogok jadilah 1 tahun. Lamun nu boga duit, nu teu boga duit, nambahan hukum. 3 tahun deh, 7 tahun kepohoan. Di Indonesia wakos gitu.
nyanggakeun sadaya-daya kanu boga hukum hakim jaksa polisi ya terutama RI 1 mejeuna jang lelecehan di neraka jahanam ini surah Masya Allah lamun engke urang digiring di kuburan ka mahsyar mangka dinggapan eueuh nu make pakaian kabeh amal nutur-nutur urang kabeh tuh nu leuleuh ka batur iwati leuleuh ka diri urang lantaran kabeh mikiran diri sorangan salamat apa henteu kumaha ieu pertanyaan nah engke ditangtangankan ku Gusti Allah hei limanil mulkul yaum selalu jadi raja poe ieu anu baheula pernah jadi raja nu baheula di dunia pernah jadi presiden hudang bangsa Pak Harto kabur SBY kabur kabeh tantangan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum selalu jadi raja ku hari muncul coba raja-raja ayo mengeng ke di akhirat kumaha dipenta pertanggung jawab kita kerja di raja nomor hiji RT kan raja saya digaji henteu di akhirat diseret aduh pagrugi-rugina raja RT lamun teu bener RT pendek maju ya nama maju bae biasa berapa jumlah cek malaikat warga kamu jumlah warga saya sekitar bangsa ada 500 berapa yang janda janda tua ada 15 janda muda itu mah selalu di rumah saya tepatnya ada jawabnya mainan saya Pak nah iyalah urang bag sudah ke urang bakal ditanya kabehane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kabeh urang pengurus jeung kabeh bakal ditanya tentang pengurusan urang urang sebagai bapak rumah tangga ngurusan pemajikan urang sebagai ibu rumah tangga ngurusan imah tangga terus kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati si hade urang bakal ditanya jaga ku Gusti Allah siapkeun pertanyaan-pertanyaan urang jawaban-jawaban urang la yuktalu bidimin teu kudu dipaehan qati tarik anu ngabunuh kafir zimi walau mata lamun paeh si qati Zaid seorang begal kemudian nyana ngebegal dicokot hartana eta jelema tur dibunuh setelah diinterogasi ternyata Zaid melakukan pembegalan di samping mengambil harta juga melakukan pembunuhan berarti Zaid harus dibunuh dengan keputusan hukum sanksi akan dilaksanakan eksekusi pembunuhan terhadap Zaid yang telah melaksanakan pembegalan harta dan nyawa maka Zaid ditentukan hari Sabtu akan dibunuh perbo pae Zaid perbo pae jantung kena wah ieu mah jawara masih kena lemah jantung ulah ka jadi jawara kumaha mun eleh main bisa ngagoler di lapaknya nah itu jawara mah tilau kaya anu lemah jantung gimana lemah jantung parah ieu jawara mah sanajan eleh main tetep bae ayo main jangan mana duitna ulah wakan jadi take duit main sia masang heula goblok beureunan sia jawara kakarak ge takol sia ku aing
mal pati-pati aing ngagelar gitu lamun teu boga duit buku teu boga duit cenah jawara eta kos kitu jawara mah tolol itu begitu ngoprok menang itu nah hutang jawara mah kos kitu teu boga kaisin atuh lain jawara boga kaisin mah ngaranna jelema bener jawara mah teu boga kaisin jawara mah oh main deui sakali deui begitu bangun deuk menang itu atuh sama kenapa punya digulung itu jawara ya malah anu kumaha balik nenek injek jang senjata kobrok aing eta jawara kok eueuh lemah jantung atuh lamun haju eleh lemah jantung ngahep-hep ulah jadi jawara tapi jadi ustad tah mah ustad lamun ustad lemah jantung loba jawara mah tilok tahan ujian tahan banting sebab siapkan neraka jawara ngomong lagi surga jang sia neraka jang aing jawara eta nu kos kitu terus ngomong-ngomong neraka di hareupeun aing mantak aing baik mabok daek zina jeung daek main ge ieu teh geus aing mah geus dipersiapkeun jang pi neraka ngomong lagi kos kitu jawara mah tuh mun aing neraka sepi itu jawara itu jawara ieu mah ngajawara ongkos salat ongkos dari jawara teh mah kos kitu tilok salat jawara mah kecuali haju tobat saya cara Sayyidina Umar bin Khattab wah kakarak teu wenang salah saya tika Kangjeng Nabi ge asal aya Yahudi ngomong macam-macam be ya Rasulullah dan kalau mau ngomong terahkeun ka kula kos dieu jawara sedep eta gadegena urang siapa Umar ida naon teh amun aya naon-naon terahkeun ka kula dan ya Rasulullah bikeun ka kula sok ada urusan beheung kula teh mah Sina Umar eta kadang-kadang Kangjeng Nabi sok mesem sorangan ka Sina Umar asal aya naon-naon bae Yahudi ngomong dani ya Rasulullah serahkeun ka abdi nu kos kitu mah adrib unu kau kukula atawa beheungna geus sok aju beheung-beheung bae eta kan kos kitu jadi lamun Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali ngariung jeung Kangjeng Nabi eta rame suasana teh rame sebab naon tipe-tipe jelemana kata gara-gara Sina Abu Bakar Siddiqin luar biasa Sina Umar jawara jadi kan aing nyarita jeung jelema jawara makan rame kadang-kadang Sina Umar kecicing we di hareupeun masjid loba sahabat nyaritakeun zaman jahiliyah kan sarua sahabat nyaritakeun zaman baheula urang sekenal memeh urang iman anu urang marabok kalana Sina Umar goblok sia ngobrol karar itu teu urut aing sarua jadi rame ke Kangjeng Nabi ka dieu aya naon cek Kangjeng Nabi rame amat nah eta teh lamun ku urang di naon kitu gambarkeun kahirupan para sahabat baheula rame nah Zain ngabegal kemudian setelah ngabegal teh nyokot harta jeung jiwana ternyata setelah ditangkap ku negara prospeksi interogasi setelah diinterogasi jelas bahwa Zaid adalah garong telah menggarong harta jeung nyawa eksekusi memeh dieksekusi paeh walau mata lamun Zaid seorang garong paeh tanpa aya nu maehan secara kisos atawa had bis atu ieu teh fadiyatun alal awal durutkeun ceuk awal kudu mayar diat tina tirkahna sebab nyana maehan seseorang tinggal di deuleu nu dipaehanana jelema merdeka atawa jelema abdi lamun merdeka diat namun abdi hargana sabaraha tapi lamun nurutkeun ceuk kedua lantaran nu kadua mahad la syai nah ieu kudu boga ketentuan di negara lamun nagara nangtukeun lamun kos kitu teh
ditetapkan hukum kisos berarti DPR musyawarah membahas tentang sanksi begal begal harta jeung nyawa. Apakah akan ditetapkan hukum kemanusiaan yakni kisos? Apakah hukum had? Langsung hak Allah dengan rame-rame di DPR dibahas untuk dijadikan poin-poin hukum. Setelah dibahas ternyata timbul hasil musyawarah pembahasan di sebuah negara Indonesia misalnya adalah kisos, maka lamun Zaid paeh memeh dibuluh kan nyana encan di kisos ku negara geus paeh teh heula lihat. Lamun memang manehanana di negara ditetapkan hukum had hak Allah berarti memeh dibunuh paeh teh heula lah syekh. Puyeng aing puyeng nu majak omos. Keur batu dilaksanakeun. Dadak pagi ngaji kos kieu mah teu kudu didengekeun moal. Teu salah kos kieu mah sebab eueuh teu dilaksanakeun. Geus teu kudu didengekeun, cek nundutan itu menangan aing cek mah. Teh aing teu kudu dititah ku kiai geus nundutan ti heula. Cak nu hees atuh hebatan aing. Aduh, ngarenjak bae nundutan. Sia teh kiai jangan ngomong-ngomong nundutan. Aing ngarenjak bae tuh. Walau ta'ala zaman lamun Zaid ngabunuhna lobaan aya 10 dibunuh kabeh ku Zaid. Begal ahad adu kekuatan jebat besi boga Cimande boga Cikaret boga Cimande Cikaret Ciledug boga di bangsa cician gitu. Ai cilogok bagus leuwih di heula aja mah. Permainan geus dikuasai ku Ki Zaid kabeh. Di samping permainan zahir, permainan batin. Disintrek ti dieu ngejungkal diri itu. Jawara eta pohara jasa. Ya Allah, ya Rabbi diurang kan loba kae deh diurang. Emang diurang teu loba. Ke kaulinan mereka Dayak udah disangka di Dayak anu kamari ribut jeung Madura teh anu mantap ka Madura kabur ka Madura emang kumaha gitu urang Dayak turun berantem jeung Madura golok nangan sakadar dikekedal set ibersorangan tadu mantap urang Madura weh comeback Madura comeback. Wah, teu kuat tuh golok dikit. Set, berserangan. Ces kada hulu. Ces kada beuheung. Didayak. Disoting kapan ku wartawan luar negeri. Mantap aja balik. Bahaya yang bahaya. Yehe. Ieu lamun urang diperangkeun ku ari ieu. Jeung Amerika ngandelkeun senjata negara urang. Sabaraha persen kekuatan urang. Jeung Cina ngandelkeun kekuatan senjata urang sabaraha persen lah nanaona urang mah lawan Malaysia lawan urang mah Thailand anu bangsa main bola nage henteu kudu ngasupkeun geus gegerber di dinya mawa bola aya jang mawa ujang nyepak urang Indonesia tuh gitu geus atau di luar negeri lawan Indonesia main bola jeung luar negeri kiper lagi kasih sih tembak ka lu ujang nembak ini teh kudu ditahan tuh teh tuh gedepak deui tambah setengah jam deh parah kabeh nah ieu lawan Indonesia lakos karena itu urang deuk berantem jeung Amerika moal kuat urang berantem jeung Inggris moal kuat eta mah multi urang jeung Soviet moal kuat urang jeung Australia moal kuat urang Malaysia, Thailand, eta jeung Korea urang teu kuat. Eta kan geus lain rahasia. Lamun neuleus senjatana urang moal kuat tapi lamun neuleus karakter bangsa.
Banten di Banten dibeuleuh dibeuleuh beak seuneuna ngarokok ke Banten tolol jas orang Banten mah atuh kan orang Banten bakos gitu di Bekasi paku di daharan paku mantap kamari kekurangan stok paku ge dipakai lalap kapan di Indonesia Masya Allah. Nah eta itu di eta Dayak tadi eta di Dayak kalau golok lempang sorangan set asal dikiekeun set kitu kene panah set lempang sorangan eta terketahui ku luar negeri nu bantak Madura sakumaha gagahna cak Gus Dur tidak ditakuti. Madura itu walaupun gagah tidak ditakuti, jangan pun orang luar negeri, orang dalam negeri saja tidak takut sama orang Madura. Mah eta cak Gus Dur ngomong ke situ. Tapi yang sangat ditakuti adalah orang Jawa Timur, orang Cirebon, nomor satu orang Banten. Eta Gus Dur kan ngomong gitu kan nyaho karena kagagahan orang Banten. Orang Banten mah hayu gerege dibelem keluar ngerokok. Ih, orang mah cacak. Nyarambung deui. Urang Banten aya naon deui. Ngan ulah coba-coba aju kaki Pudoli. Cacak innalillahi. Aduh, komo eta mah anu hiji nama teu kudu dicacak geus innalillahi. Teu kudu tambah teu kudu dicacak gitu. Karak deuleu dong geus ngaheap. Tapi Gus Dur itu ulah main-main Gus Dur bang ngomong kos gitu kan ditanya ke wartawan Gus sembarangan aja kok orang Madura tidak ditakuti bang kenapa kurang bagaimana itu orang Madura gagahnya kamu tidak tahu ya Gus Dur lihat Madura itu kan cerulit itu kan kalau digituin tanda tanya Gus Dur ayah baik Gus Dur mah tanda tanya itu kan enggak gagah tekan ya cuma tanda tanya doang apa iya saya ngebunuh apa iya dia mati apa iya ya enggak gagah kata Gus Dur aya bae sok macem-macem bae diulik bae Gus Dur mana naon bae nah mata Gus Dur teh sepi di Indonesia hayang aya deui eueuh kuari di NU Ki Hasyim Muzadi orang bacakeun Fatihah mumpung inget jang Ki Hasyim Muzadi pernah ka dieu nyana 3 kali bahkan 4 kali jeung sorangan kemudian nyana sangat mahabah kadi kula waktu kamari keur muriang ngalayat kali itu cuman tuh kesempatan dan bacakeun ka Ki Hasyim Muzadi mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ye Zaid 30 sekaligus 10 walau qatala jam'an kudu kumaha eta kan dibunuh mah cukup ku saurang apakah saurang kudu ngabunuh kabeh kan ngabunuh mah beneran ku saurang bae ge paeh atuh nu ieu deuk naon artina nah nu batak cukup bae kutila biwahidin cukup dibunuh Ki Zaid ku saurang ai sesana walil baqina diyatun jang nu sasana jang sasana dibayar diat ti harta Ki Zaid lamun nyana maehana sekaligus lamun maehana tartib tetep kudu saurang ieu bakal carita pikih ieu bari jeung teu bakal dilaksanakeun urang mah ieu manguraykeun sote nguraykeun Al-Qur'an anu dijelaskeun ku Kangjeng nu diijmakeun ku para ulama kurang menganza kadar ngaji ganjaran jadi laksanakeun mah henteu walau afa